Sekian lama aku menunggu kebagian BLT. Terima kasih buat Bapak Lurah Jejen yang telah mere duit BLT. Makasih, terima kasih. Untung aing sisipit teh nyahuan aing boga duit ya. Nah aing mah amo nyahuan mah ku sisipit aing dipenta duit aing ya. Udang deui aing ayeuna mah boga kebon cengek ya, kada deui aing ngaborongkeun cengek ya. Kamari kebon leunca teu ceureuh di titah sisipit mah ditanyaan kebon leunca teu bener-bener aing. Nah ayeuna mah aing boga kebon cengek sugan we ieu aing kaala ieu. Aduh, yeuh, teulah. Kaala sugan ngaborongkeun cengek ieu. Tuh aing sisipit teh nyahuan ya. Dia mau coba barang iya geuningan ieu. Sararaang belah dia mah tomat kadang dia dimeunang we mun 10 ton mah ieu lah. Cuman kebon belah di itu tuh. Aing kabeh tuh aya anu wantawalu tuh belah dia jeung cengek itu. Kayaknya dia mah beusi ngeunus di barorang kadang deui aing di alaan ieu. Untung ieu sisipit udah datang ieu. Aing ieu. Aduh. Banget. Bener mana sih ya jalannya ini ke kebun ya duh ini lewat dia lah biasa ini ija mah ya sok kolongan wae duh coba itu loba cengek ku ayeuna buangan dewa ya kudu itu coba kayak ija mah tuh kelak tomat ini loba itu tomat oge tuh yang bawa ini buah ini tomat ya pas kieu we lah aing mah arin teu nabeuh mah nya mah tingali ya tomat ieu segede kieu tomat ieu eta buah tomat meunang beureuh tomat 10 ton cengek 10 ton 20 ton ieu sama apa eta aing beli ieu atuh cakap apa murah aing bawa walu ieu ieu bener atuh betapa bahagia hatiku mendapatkan BLT. Nah, ya, nanya. Demi pusing di suku datang. Orang ya. Terus. Oke tuh. Hari mama nih kemana sih? Kebon. Oh. Ya udah. Oh, itu mana mah? Ketetembangan wae. Jadi mana? Makanya. Tak pusing gitu. Nah, ini budak ya. Buat senang euy, seurean wae. Nah, yang mana lewat itu? Aku hese geuning. Terima kasih buat Bapak Lurah Jejen yang sudah mengasih saya uang BLT ya. Lurah Jejen sekian lama aku menunggu. Orang tua sia monyong, apa sia monyong? Asia sia. Senang amat sih ya. Oh, aing mah jelema senang, aing mah teu nabewa teu nabeug, aing mah hirup aing mah senang wae. Hebat didengekeun teh ku aing menang BLT, menang BLT nyanyian teh. Sasia aing mah BLT. Sia nyanyi. Aing mah teh bang nembang kitu na aja lain nu melantas ya. Ya. Oh. Aing keur buka milih. Saya sia aya euy, buka milik saya. Nya aing. Oh, kitu saya buka milik masa kudu ingat kadunungan, sia teh. Kadunungan anak hape. Oh, ya ulah kapal kitu. Baso. Di mana basona? Hah? Nya mun daek masih di Arab ngabasona. Jauh-jauh teh kata sama sipir aing kudu ka Arab mah atuh ah. Ya atuh di dinya teh di pasar Ampera.
Dasar ampera. Si aing kayak aing bak ka masuk kayak aing teu tangaya ada ku sia. Buset tanggung jawab aing karaya milik iraha deui aing ngelapir sia ti baheula ge. Aing aya Pacan pernah ngelapir. Cek sia cenah sipit mah boga milik poho ka aing ieu aing. Boga milik sia mah di ieu teu Sugan diingat. teh kieu cenah ayo cenah nya jam saya ngabaso aing ku aing ditraktir cenah kitu. Teh teh aing patempor aing nek mayat kabayar si aing boga isa ngajual itu cenah kebon cengek ayeuna cenah kamari kebon leunca nah kitu. Ah, kantong. Iya kantong. Kantong tah. Aduitan eueuh. Kadang-kadang kararas kadebong. Ya pantes Damnya aya ieu dompet eta menikot ngejendol kieu. Aing ngajenol mah suga teh mandung hayam ngajenol teh. Itu turun. Ayo. Ayo Itu. mana? Oh ya, masuk. Aing poho aing biar maklum ieu tengah poe masih sana ngajakan ngebasuh ka aing. Oh ya kajeun. Ayo. Aing mana kos kieu we hirup aing mah senah aing mah teu Kan beuge. wayahna ya. Naon? Pakai motor sia. Oh sia mah teu ka aing ge kos kitu teh hidangna teh sia mah ka aing aya sakali nu nanak teh ngajakan make motor aing. Ya kumaha tuh. Ya hirup mah makanya kudu gablek motor sia teh ulah numpang we ka aing sia teh. Lu kok yang kudu digandong sia jual. Udah emang aing mah gempor gandong. Udah. Iya lah. Aduh, mana yo? Lah. Gua aing keder. Kadang-kadang coba ya. Duh. Aing mah. Wara sakio deh ge kebon ka mana ge buka gablek anak hiji-hiji nage ka mantok da ka mana we teu beunang deui. Omongnya ka budak mah. Ku aing teh cara meta duit. Panas. Masih jam deh. Jam. Naon sih sia kurawakan wae panas poe. Naon? Masuk tuh. Masuk. Wah, ini. Mawa iya jam. Piring, mangkok. Piring mangkok we. Siang mau maju. Aing Wah, ada subuhan ye. menang kamera teh menang mang dikit teh mendingan banget lah mendingan. Mona tuh nikmat. Ya. Sia istri-istri kan traktir aing teh sipit. Oh nya aing mah ira deui atuh ngelapir siapa aing teh boga milih. Siapa ka aing kasihan aing mah Ya. kasihan teh. Sia naon sia? Kasihan saya masuk bager ka aing kena teh aing sok ditagih teh di tempat nabeuh sia mah. Tanah Aja. soek. Sok Moal nagih atuh. sia. Sia lagi moal. Ya moal aing keur alus milik. Alhamdulillah aing keur alus milik jem. Ya syukur atuh Ya. sipit. Jam. Milik mana. Kan gitu doang. Apa nang tadi geus nalakir sia ya? Heeh. Ya wayahna tuh ayeuna sia nalakir aing. Sia mah kan cek aing ge Aing. aing teu geuna hate kitu kan cek aing ge. Aing Tengena angan naonnya? dia aing tengena angan dia sate bere pisan tengena angan aing. Sari kangen Hasyum. Oh tengah angan. Angan teh dang. Heeh, eta geus batur. Aing kan geus dahar ya tadi. Bara tuh salatkeun rokok tuh. Nya rokok. Mending susukan di itu di jero aya boga rokok sih. Kan saya sok ngarokok wae. Nya aing loba rokok aing mah teu di itu teh eta toko di hareup usaha coba. Oh, eta nu maneh? Oh toko nu hareup usaha. Sa nu maneh? Oh toko nu hareup usaha tanyakeun bloon. Oh. Nu sasi? Anu urang Medan. Geus teh Nu hidang. ngocak di aing. Sugante nu maneh Nya aing urang? mah yang ngarokok meuli. Nya meuli nya heuh meuli ya tuh gantian. Kalau yang gantian aing mah sakit kitu sia mah senang teh aing ge anger we sia mah. Kumaha we atuh ah. Kita meuli China sia mah aing ngarokona gitu. Atuh, bro. Aduh, aing sini mah kieu teh nya sini asa kumaha. Untung aing boga duit. Ajeun ladang manggih ya harus milik we mah aing. Manggih duit jeung dompet-dompetna. Mantep bener. Ada. Aya ya udah. Mana? Cilok. Oh. Jangan kita kasih jodoh. Ini dong. Lah siap jadi kata-kata tipis.
Puan kan juga di siap. Puan naon tuh. Mas, Jadi hari sia teh hidang. Nah naon ca? Diputar-putar abatan hidang sini ae. Aing tuh kuyang. Pit. Hah? Aduh, aing coba. Nah. Pit. Oh, konon. Mana ayam udah rokok. Pit. Oh, bakpit yang dijepit ku aing ah. Pit. Aing tadi aing ngeunah-ngeunah nyanyi-nyanyi aing tah. Numpang dia. Dompet aing. Dompet. Mana? Emang ada duitan? Teh hidang aing sia nyebut aya duitan. Aing ngeueuh duitan mah mau di teangan bloon. Oh, tadi teh meureun sia teh menang duit BL teh meureun ya. Heeh. BL teh Cek tadi teh. cek aing ge sulat sok abobodo teh Nyanyi hidang. mah ngabobodo eta mah nyanyi mah teu ngabobodo can cerita we ka maneh. Ngomong nyanyi di ditu mending ngeunah di kebun. Paling didengeng kitu, aing menang BL teh. Paling tanya si menang BL teh. Ih, henteu tibang nyanyi deuen. Matana soek. Oh, jadi mata nasek mata sia barina oge. Jauh ka aing ka mana duit aing si aing senang-senang aing senang-senang aing boga duit Eta sia duit sia leungit di mana sih? oh teh hida kali sia nanya ke duit di leungit di mana aing mun nyaho mah nanya ke mah ditekan ku aing bloon sia teh. Ya sugan sia teh kumaha tadi kumaha si ceritana sia teh nang BL teh kumaha Bisa aing satanya alhamdulillah ya Allah ceritanya nuhun ke bapak lurah cecen eta nya. Oh, Lurah urang aya bapak dia. musiknya ya tadi di bapak cecen eta. Aing kedekeun laba di telepon yang bagus deh kayak RT nanti telepon aja. Ya, kudu gitu RT mah. Ya jam saya di mana? Iya cenah. Iya menang panggilan di desa cenah. Ya tadi aing susu kudang subuh yo. Bari jeung antri oge suku aing mun nyari suku nek sawo kita pas suku aing nyari ngantri. Aing teh aing teh kieu da rasana aing mah ye di desa ye aing teh leumpang ye. Oh. Sok si doi duit teh bae mana doi kana kertas ye jeung dompetna. KTP aing teh. Oh, motor aing teh ye. Oh. Misal motor ya aing teh ni jare aing rangsal tah. Cero aing mah ada motor cengek aing lompat cengek utuk cengek aing baru teu nyamun sisipit aing teh. Ilmu kamari ke berlonca kita nguruskeun terus. Hanya siapa dorakat di aing teh dang. Ya aing we dorakat sia ya yang saya aing mah dieu bari nelpon tomat cengek aing teh nya aing. Terus kumaha aing ye rokok masalah rokok. Ya aing masalah rokok mah nya cicing heula sia. Nya kieu we atuh pit. Naon? Engke ku aing di tempatna tuh aing di Siapa sombong aing keur boga duit meureun. sia heula Nang, aing boga duit. heeh sia heula balik ke deula rokoknya. Oh. Engke ku aing digantian tenang we lah sia ngana. Berhubung pan sia teh ya duit sia leungit ya. Nya aing terbuka duit, tenang. Nah, aing atuh bagur. Oh, nya aing manggi duit aing di dinya ta totoang tuh. Duit lagi loba. Duit loba siapa? Oh, naon sia? Aing manggi teh dang. Lah, ari sia kunaon? Sia dompet aing. Mana? Mata sia, dompetnya sia. Teh hidang. Aduh. Tadi ya sih dompet. Beli rokok. Dompet aing sia. Ada si jam. Aing nang manggi eta teh hidang. Sia manggi di mana? Launa teh hidang aing dibuat peureus. Sia manggi di mana? Ye, geus jepat yo ah. Cepat tuh itu. Sia manggi di mana dompet aing buloon. Ye. Aing ieu menang manggi. Ieu keun ieu dulu. Nanti manggi mata sia. Aing menang manggi emang si dompet si warna naon? Mana kos kitu duit aing eta. Tepon aya KTP aing eueuh teh pas sia tempo. Kudu aing manggi duit. Buli aing sekarang tadi dinya sia teh. Wah, dibang buli-buli. Tah, Omos yang buka KTP tah aing KTP aing mah menang manggi. Tempon KTP na bloon. Mau aing tadi kita nempo KTP teuing tahu geuning KTP ya. Coba aya atem deui. Mana sih KTP-na? Padongan. Lah, iya. Nama Yanti. Emang sih kan susah sih.
Oh, nyai masih yang tegolonyo ijam aing mah nyai ijam eta masih hati masaha aing mah teh Lah nyaho. ieu orang Tanjung Sari Barat, Tanjung Mulia. Ya bener anu aing satu hidang aya di dompet aing mah. Berarti KTP sia meureun. Lain. Mending gorengan sih ayo nanya sih teh. Nya sia karak nyaho kitu. Bener. Nah itu nya sugan teh daengna manggi di ditu. Kan eta ngapake bararit ke sia. Naon? Resep naon? Oh, hidup naon eta aing yang biayakeun ke anak aing lahiran boloon. Hmm. Aing atuh-atuh benang BLT. Oh nya aing tadi mah teh nyaho da nempo teh kieu na doang tah cak aing teh ieu duit loba ieu tuh tempo cak aing teh menang manggi aing kitu nya teh nyaho. Mata sia nang Nya, mungkin yen sia ieu. nu aing. Oh nya aing mah dianteurkeun nu sia mah. Jangan teh sia duit aing teh bara duit deui ieu. Oh, di bangka pake ku aing di ditu tadi. Ieu atuh. Pake naon tadi dar ngopi aing di ditu. Coba ieu. Duit aing anu 10 miliar aing tinggal sakit ya. Anu liar 10 miliar. Bisa dipakai para miliar duit aing. Liar bilang Aing menang di Bapak Lurah dibere aing 8 miliar. Tidang 900. 8 miliar. 8 miliar naon? 8 miliar. Miliar naon? Hanya miliar-miliar aing mah. Amin sugan we engke. Ya amin we aing eueuh si amin mah di ditu di Ciasem. Eta kumaha sia eta? Ya ieu mah aing teh kana duit aing geus eueuh ku sia saparona aing Nya mah ku teh aing kapake tadi nama tuh sia naon minta gantian. Ya minta gantian lah Iya sia. minta gantian teh idang. Oh. Sia. Ayeuna sia tadi. Oh ya, ku aing kan sia tadi dibelikeun bakso. Heeh. Eta beli pakai duit sia. Heeh. Nya geus tong digantian. Oh. Para nyokot idinya. Belikan bakso ku aing. Heeh. Pakai duitnya duit aing eta nu dicek ku aing duitna. Duit semata sia, duit sia ya duit aing. Emang ieu dompet di mana? Ya, dompet ini Ini ya. dompet saya tak? Dompet aing. Berarti ya? Oh, Terus anu belikan duitna puleungan saha? dengan sia. Nya ayeuna sia boga utang ka aing. Sidang gantian aing kajeun eta mah teu ta dompet aing gantian sia gantian dieu. Gantian beli bakso. Sia aing nulian sa nu bego sih. Anya sia bego aing tolol meureun Kan tidang. duit aing. Duit sia ieu sia dompet leungit ya. Oh, murah ge lain leungit ya, apa murah. Murah lah, murah. Oh, tah. Terus aing panalakeun sia beli bakso. Oh. Aing teh nyokot duit. Ya, duit saha tah? Duit di dompet. Aing lah gitu. Tah, ku aing belikeun bakso jeung ngopi di ditu. Heeh. Memang kata dia teh. Da aing di ampe ka di Leumpang. Heeh. Jeung bakso eta make duit. Duit ieu. Nya heuh. Jero dompet. Ya berarti aing lain sia nu naktir aing meureunnan bego. Oh, Jadi aing meureunnan sia. sia leungit naon? Murah dompet aing. Leungit dompet, murah Ya, dompet saya. heeh. Berarti leungit dompet. Heeh. Sia mah leungit dompet. Aing mah duit. Komo. Da duit eta aing mah make duit. Apa di dompet saya duitan? Ya. Oh. Kapagi ya, udah kan. Kapagi ku sia. Balikin bakso ku Beli sia. bakso jeung kopi. Kopi sia naktir aing ya. Ngelatih siap kan? Heeh. Terus? Nah, si duit teh, ilang kapagi deh ku aing si dompet teh, heeh. Berarti duit aing geus dipake ku sia ya. Yo, Berarti aing bener gantian gantian naon? duit aing. Emang si leungit mah leungit naon? Leungit duit apa leungit dompet? Dompet. Nya, sia mah leungit dompet, aing mah dumuk duit. Aing mah nyokot duit, lain nyokot dompet. Jadi Berarti aing. sia lamun misal udah gadinya masih boga hutang ka aing tidang. Oh, gede duit aing dipake aing dibuka hutang ka sia sih deh. Oh, ya ho. Ya mendingan daripada siap manggil pusing mah geus kitu lagi dompet geus sapaan kita untung ku panggilna ku aing. Coba ku batu mah angus Oh, sia mah dasar orang Sunda sia mah manggil untung ya untung. Sia oh. Rek kira karek modal ke untung ke modal. Emang sih orang mana budak? Oh, nya aing mah orang Korea. Tanya Gus. ke lemur naon ya, lemur Korea. Koret. Korea teh cuma Korea. dia, Korea teh aing mah lemur Korea. Koret. Gas ayeuna mah daripada pusing mendingan damai we. Marina, Punya damai, hitung sia naktir aing lah. Ning ayeuna mah geus meuli toko we.
Ya, di rokok itu mangka. Kenaon. Di rokok naon eta Oh, mah aing mah prinsip dia ge. dia di mah prinsip eueuran prinsip mah hidup sorangan. Geus ayeuna mah damai we nya. Damai rahasia. geus ya. Geus lah. Yang untung apa gina ku aing mun teu ku aing. Geus lah. Damai aja aman kita sama kata anggar waktu aing dibere deui. Jadi itu rokok itu